Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa pada pagda mulai tiasa sesarangan deui soksana semung di jemantara ngalangkungan cenah londok salto. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang daraskeun dehanca dongeng anu ketunda dina dinten kamari jejerna ilmu pelet karya Aukok dina dinten ayeuna teh bagian anu ke-12 na. Mudah-mudahan kayaknya ya acara dongeng Sunda teh singa jantankeun panglipur kalbu panggeberamana hiburan kaum mitra-mitra sadayana di mana wae ayana. Disuklakna disiklukna anu sami-sami mikat cinta tur mikarasep kana seni budaya Sunda etang-etang memulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra seberatnya yang kolong tinggal waktos mangga urang dilajengkeun wae dongeng Sunda teh wilujeng dangukeun. Prung. Para mitra kaum dangu sadaya. Mario anu geus kasiksa harita. Ngadengkeun warga masih kena aya eueuhna anu ngunag-ngunag manehanana. Intina ngunag-ngunag bangsat. Sanggeus karenge warga-warga arareuweuh teu kadenge sora-sorana acan nu tadi tinggorowok teh geus ngariles teuing kamarana. Ulang cileung Mario harita bari cengkat, lol harita sirahna ngelol. Anu amuh cuku letak tina calubakan, tina solokan anu eueuh caian. Mario anu teu kuat ngural harita lantaran karasa meureun letak teh da heueuh lain letak taneuh, letak campur we meureunan. Pupuk ti manusa nu saban sore saban isuk meureunan ditebarkeun dina solokan. Borolo atuh harita. Mario beberoloan ngan untung teh warga-warga geus arareuweuh. Mario harita ukurubutan dina leuweung atanapi dina tatangkalan anu memang bala sisi lemur. Neangan cai nu sakira-kira bisa dipake mani kumanehanana. Geus katingali sisi lemur aya balong kan brus we harita. Mario asup kana jero balong, ngosoy we terus harita dina balong eta. Mario bucis bararaseuh teu pararuguh. Dina hatena Mario amek-amekan jelas sabab manehanana rek untung jadi buntung. Gara-gara salah sorangan tadi manehna teu hati-hati. Sawaktu dirina arek asup ka imana yang salah. Kalah asa ditab anu teh kalah kade nabrak kana gantar segala rupa. Anu ngajadikeun manehanana gagal dina segala rupa. Ya dah teh aduh. Aing geus sial apes dina penting ayeuna yeuh. Mario harita bari rada ngadeg-deg. Lantaran manehna tos mandi bari jentang cantang tu bersih lantaran kaayaan poek oge. Mario nu antuk nangingkig harita balik bari culang cileung. Sasalingkeran dina tangkal-tangkal anu gede. Sanggeus nepi ka pilmuran. Mario nu sabenerna mati imahna aji uri teh teu jauh ka imahna teh. Ngan kulantaran sieun teh tadi lulumpatan kabur. Jadi jolna teh di leuweung. Maksudna di sisi lemur kitu lain leuweung. Mario henteu ngaliwatan kana gerbang ka hareup. Teuyeub Mario harita
ngeteyep ti pipireun imah manehanana ulang cileung bisi aya nu ningalikeun. Sanggeus ngarasa aman kalacat Mario harita naekan pagar. Nu saterusna Mario harita langsung we mukakeun panto janela manehanana lain ka panto hareup. Sabab lamun ka panto hareup geus jelas kolotna bisi kagaruahkeun lantaran mun ka panto hareup sok dileslot atawa dikunci. Janela nu manehanana sorangan harita nu memang tara dikuncikeun ku manehanana. Ngan bus we harita Mario asup kana kamarna. Terus di kamar Mario buru-buru we harita keluar ti kamar. Anu kasampak bener we bapakna harita keur tumpang kaki nu tadi sore teh. Mario untungna harita anu geus ganti pakaianana bari mawa anu kacai. Rek ka mana sia teh Mario? Hah? Kacai, Pak. Emang teu kaluar maneh ti tadi. Teh tadi aya di kamar. Wayah kieu manis segala. Udang buku Pak manis bayung yang kieu lah. Cek Mario harita. Bari di anuk nonton bari anukna harita dikana sirahnakeun. Lantaran katingali lamun teu dikana sirahkeun mah bucis. Sedengkeun Mang Karmi harita teu loba omong ningali anakna nu ini kasai teh hare-hare we bari udud. Amah di harita kopi. Jebur we atuh mandi harita Mario teh. Lantaran ngerasa bayu lain rarate segala rupa maklum we merentos dina calubakan. Isukna kaayaan di kampung ruyuk. Gempeur lain cenah peuting aya bangsat. Barudak model Yanto itu jeung ieuna harita ngomong. Boh di mana we? Boh ka tukang ojek, boh kanu di ojek atawa ka mana ieun peuting cenah aya bangsat di mana Haji Uri. Kajadian eta kadenge ke mana-mana. Sedengkeun Neng Salwa peutingna Neng Salwa anu ngarasa kesel sabab Mario anu rek kadinya henteu jadi. Suk-isukna Neng Salwa harita kesel ngahuleng weh. Loba omong itu jeung ieun. Inungna anu ningali Neng Salwa ngahuleng wae harita pok ngomong. Kunaon Salwa bat ngahuleng wae geuningan? Salwa teh mah. Salwa? Mama? Cuk Salwa harita bari kerung. Kunaon mang ngahuleng wae? Teu kunaon? Cuk Salwa harita bari cengkat saterusna ngaleos. Sigan embung diajak ngomong kudu jadi inungna. Wiim harita nu neuteub seukeut ka Salwa kana tonggongna bari gogodeg. Astagfirullah, aladim si Salwa kunaon budak teh? Terter ti sasari. Aneh. Sedengkeun hari Uri, anu teh Haji Uri mah harita nu keur buka warung we. Isuk-isuk nu sok biasa tugasna Haji Uri. Inungna nu gogorengan itu jeung ieuna. Neng Salwa biasa sok punta bantu. Dina waleh hadir poe harita manehna Neng Salwa henteu punta bantu ieu. Asup ka kamar. Nangtung dina jendela neuteub seukeut kaluar ningali kana balong anu katingali laukna cak cicek. Rengap-ngapan. Aneh. Kunaon Kang Mario geus ngabohongnya. Raing geus ngadagoan penting keneh. Nih. Neng Salwa harita kesel. Jendela nanu langsung we dibukakeun angin karasa ti luar nu asup ke kamar. Neng Salwa ngerenyang heui dina kamar dina jendela neuteub ka jauhna. Neng Salwa harita ningali gantar anu ngagoler di balong. Gantar bae teh di balong deh. Cek Neng Salwa harita bari kerung. Tapi kitu teh teu loba omong. Sedengkeun Haji Uri nu geus beres kabeh bubukana. Nu keur ngaladangan biasa we bapak-bapak biasa. Aing cenah beundeung teh aya bangsat Uri, Haji. Nya pugu ge. Ngan teuing da. Teuing bangsat, teuing naon. Cenah barudak ka tukang cenah bangsa si Anto itu ngadon medut cenah si goblok teh bangsat teh deui. Menurut kumaha? Kapan anting kulinting neangan tadi dinya di tukangan balong, di gigireun balong na kebon sampeu teh nu saeutik. Na kebon palawija geuning. Si Anto teh kadinya
baru kliuk barak teh opatan da ngadenge cenah aya anu gubrag cenah heueuh pasti tinggal di teh gantar bekaina ge can dicokot eta gantar teh di balong ngambang kadarinya cenah pas asup kana kebon sampe cenah ngadenge anu merjus cenah medut bapak-bapak eta ting carileung bari ting calengir asli eta teh sarab nu medut kitu nya cenah cek si Anto mah bet lain ku si Anto unggul bet kadenge ku nu lain oge kira aku bangsat mah kijing medut sekamun kababayan sugan bangsat haram cadah teh tah eta kapangin teu rora kapanan penting dararudak ku barudak teh emang teu apal gitu penting teh keur ka ieu ka kampung Junti boga ngalongok budak ngajuru kapanan isuk-isuk pas balik teh ada yang lupa bangsat cenah peuting cenah gitu aneh mun aya bangsat tadi urang geus lila kieu bangsat teu pernah bangsatnya mun mata oge teuing beureunan aya we nu hayangeun ngabangsat cadah teh lamun kapanggih mah geus diparieuskeun tah ceuk Haji Uri harita bagat ku amok nakaranan sabab yakin ceuk Haji Uri bangsat rek karah ka imah manehanana gitu sedengkeun nu duaan harita langsung we mulang deui aku perlu nage meuli rokok hungkul bari ngobrol waktu beuki nyerelek ka beurang Haji Uri dina poe harita anu rek indit maksudna rek ka kampung Curug rek nepungan pawikarta oge arsad sakalian rek ngabejakeun perihal Neng Salwa bisi ngarasa kaget eta jeung ieuna dah ada goreng oge kolot mah beureunan nyaah kanu jadi anak sok sieun disangka itu jeung ieuna anu jelas-jelas Neng Salwa ayeuna teu bisa dipapatahan itu jeung ieuna tir ibarat anu ngalawan teu ngagugu jeung nanaonna jeung ngarasa anehna teh deui make jeung bogoh ka jalema anu tadina jelas-jelas ditolak nyata nama Rio Haji Uri anu nyamperkeun pamajikanana anu di dapur harita beres nyeus ya. Umi, Iya Pak, lain amat teh ayeuna rek indit ieu teh. ora jadi rek ditu teh ayeuna ieu kieu ayeuna. Nya meupeng isu keneh, masih keneh meupeng isu keneh we. Nya salame kitu ka sararea kanu di ditunya. Nya kade si Salwa perhatikeun. Soalna si Salwa ayeuna ku urang ku amang geus teu bisa dicari kitu jeung ieuna. Barudak ka si Anto pangmerhatikeun we kitu nya. Bantuan ieu kitu si Salwa bejakeun we kitu.
Nyakeun bae engke di omongkeun ke si Yanto. Kemana budakna ieu? Di kamar tidak tadi oge si Salwa teh keluar budak teh budak teh tingkuna. On heran papa oge puguh. Yang geus atuh bapak lah tong loba omong. Nama ini tuh kada itu gelenjung tong aya lain nu nanyakeun bejakeun kulin we kitu. Nya kasih Salwa kita dibejakeun nya. Nya. Make motor sorangan tawa. Ah make motor sorangan we. Bari manaskeun mesinna karo lebar motor teh geus lila tara dipake puguh. Cugrug we hungkul. Nya juga tuh. Kana di warung aku abi. Kayak ieu mah popoe heula berenang. Harita Haji Uri anu langsung we ngaluarkeun motorna. Salwa anu ngadenge motor dihurungkeun kudu jadi bapana keluar ti kamar terus noong. Salwa ari teh kerung lantaran bapana jarang pisan make motor, lain teu bisa, memang jarang pisan we. Saterusna ningali Haji Uri anu make pakaian batik, luhurna make kopiah, teu make helm da di kampung kitu mah jarang mararake helm. Haji Uri sanggeus manaskeun motor ngan belestur we indit. Di pos katingali aya Yanto anu nanya. Haji Uri ngobrol panjang lebar jeung Yanto, jeung nu lain mah henteu jeung Yanto we nu dipercayana. Yanto ge ungut-ungutan. Keun we cenah cek Yanto teh. Engke lamun itu jeung ieuna kebejaan gitu. Bari ngawaskeun bener-benerna. Sanggeus puguh kitu mah Haji Uri leos we indit nuju ka kampung Cicurug anu memang tepati jauh ti dinya. Sedengkeun Bu Iim nu tengok ka kamarna Salwa nu geus nutupkeun di panto. Ngarasa asa kesel lantaran di imah aya budak awewe make cicing wae di kamar. Lain babantu itu. Salwa. Salwa. Salwa teh nemalan. Di jero kamar Salwa harita keur langkarakan we sare. Salwa. Ih, budak teh. Salwa. Kunaon maneh teh mani pina malan acan Salwa? Pira ku sare we kieu deui. Naon sih mah? Cek Salwa kadenge di jero kamar. Ye, aya naon? Bukakeun heula ieu. Bantuan mama ieu ye. Cek indungna harita nyentak ka Salwa lantaran bakat kesel meureun. Biasana ge tara indungna teh ngomong nyentak komo kitu mah dan ningali budakna ge bageur nurut kana segala rupa. Salwa harita keluar bari bangkenu. Naon sih mah? Aya naon maneh teh ieu. Salwa teh kunaon sabenerna? Naon teh kana naon mah? Cek Salwa harita bari mangis. Katingali dina paroman beungeut anu rada kesel kana jadi indung. Si bapak tuh ini heula cenah. Dihareupeun sagedeung. Bantuan mama. Mama rek popoe heula. Mama mending sok teh naon teh. Astagfirullahaladzim dititah ku kolot ieu budak teh kunaon? Hah? Dasar sia. Mun teu ieu da diketruk tah budak teh. Cek Iim harita nu ngarasa disentak kudu jadi anak teh keureuweut hayang ngabalas kan pedah heuda. Kolot mah heueuh. Kuja kumaha ge bijaksana kan jadi. Salwa ngagejligkeun sukuna harita langsung we init ka hareup. Geus dihareup teu naon-naon ieu ngadekul we di satukeun etalase. Pikiran anu inget ka Mario sugan jeung sugan dina poe harita. Dina poe ayeuna Mario cenah aya. Sedengkeun Haji Uri anu memang teu sabaraha jauh. Lamun kana motor mah paling oge 15 menit. Nepi nyatakan dari tujuh nyata kampung Curug. Tempat pasantren anu mana milikna Pawikarta. Haji Uri sanggeus nepi ka hareupeun pasantren. Rurat teret kakenca kakatu lantaran loba perubahan ayeuna mah manehna sataun teu kadinya. Pasantren asa beuki gegek wae. Santrina ge asa beuki loba wae. Sedengkeun katingali di mana Pawikarta siga eueuh jelmaan. Anu sok padahal mah da memang imah Pawikarta memang kitu. Jarang kasaba ku jelema. Pawikarta kasebutkeun tokoh nya kasebut ge ulama nya tangtu we jelema ge moal ujug-ujug daratang ka dinya aya perlu mah kitu aja mun aya perlu sok kadar dinya ngondang eta jeung ieun. Haji Uri langsung we harita markirkeun motorna dina buruan terus ngagidig kena panto
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadenge di jero imah aya nu nemalan. Tukung sirila plak plek plak plek cenah kadenge senal. Anu leumpang winat ubin. Lutrak reket brai pantemukan. Nu kaluar teh tetela geuning Bu Hani pamajikan Pawikarta inungna Arsad. Bu Hani harita kerung. Geningan ki besan. Sok kalebet ka dieu. Sareng saha? Cek Bu Hani harita beri tengah-tengah keluar. Sorangan Bu Hani. Kemana Wikarta? Si Akang teh cikana teh ka mananya? Di masjid gitu. Teu da. Keur kaluar meureunan keur ka ditu tuh da. Tadi teh jeung Arsad. Oh, Sok ade di heula strik. di dia we dihareup ye, di dia geunah ye, tiis duh. Cek Haji Uri harita teh daegeun asup lantaran di luar oge lalega jeung kursi meja segala kumplit we lamun aya tamu teh. Oh nyantos atuh sakedapnya. Cek Bu Hani harita asup di ka jero nu saterusna. Bu Hani mawa cai kopi anu sok ilaharna disuguhkeun. Jeung lalawuhna mangrupakeun opak tamah wajib harita teh di kampung masuk kararitu geuning mentak nikmat kampung. Angin anu ngadalingding harita kadenge santri-santri nu ting kelewung we. Eureuna jigana teh. Ti waktu ka waktu teh terus we kararitu santri. Ngadares itu jeung ieuna. Kek harita Bu Hani diuk. Dihareupeun Pak Haji Uri. Nah geningan yang sawan teu ngiring atuh. Puguh ge. Riweuh pada di ditu atuh mun ka dieu init meureunan warung kumaha da buka. Oh, Nya puguh ge aya nu rek diobrolkeun ieu teh ka Arsad atawa ka Wikarta. nya sakedap di gara-gara uwih da. Di teh ka mana duka ka Balong, duka ka mana tadi teh. Da teu wawartosin. Kan aya jeung Arsad nu biasa sok ka Balong ka ditu tuh. Oh, nya beureunan. Kakarage manehna beres ngomong can garing-garingatan bibir. Katingali rentang-rentang anak jeung bapa harita. Nu make dudukuy arga atanapi Arsad mah harita kur anger we tetep make kopiah. Pas katingali nu keur diuk teh aya Haji Uri, Pawikarta ti kajohan geus nyerengeh we seuri. Uri, di wayahku mah ieu ngadagoan geus lila. Ampur ayo kami tadi ti Balong heula puguh. Da sok neangan keuyeub geuningan tah. Kamari oge. Cing teh Balong saat ditingali teh ngocor we untung laukna da meureunan ikan liang mah henteu. Geus lila di dieu. Kakarage jol puguh ge. Nama alhamdulillah Arsad. Sekedap atuh Pak. Ama? Lebat heula. Cek Arsad harita bari manggut. Da sok daguan tanya, rek salin heula ieu meni pararase puguh ge. Cek Pawikarta. Nya sok Wikarta sok. Sok atuh susueuh tadi opi heula tuh. Nya mangga sok tuh. Ieu. Lumayan geus aya wajib Cililin ieu teh. Kamari anu ka depan urang Cililin nya mari teh. Oh, saha urang Cililin? Barudak santri. Oh, emang seueur urang Cililin? Aya urang Cililin, terus urang Cimahi. Sararaya ka dieu, Padalarang. Alhamdulillah. Oh, nya syukur atuh kitu mah. Tekung sirila Pawikarta jeung Arsad harita geus barelek deui geus ganti pakaianna ku baju koko. Gek Pawikarta harita diuk. Pangnyenkeun kopi heula tuh Bu. Mana? Bu Hani harita teu ngabaha langsung we init ka dapur. Arsad oge harita diuk. Lae siga anu penting ieu teh aya naon yeuh? Duh, curiga yeuh, buah-buah rek narikan kawin bener sad euy. Arsad ku tiba imut we ngageuleuh. Jadi kieu puguh. Sebenarnya mah ka dieu teh ka hiji silaturahmi, meureun kadua-duana memang ya aya perlu nu rek diobrolkeun gitu. Ngobrol naon gitu ieu teh siga nu penting kitu yeuh.
Tong sok rumah kreng hampir langsung ngobrolkeun kami geus teu sabar yeuh. Pawi karta hari teh bade neuteup suket ka Haji Uri nya kitu di Arsad. Jadi kieu benar-benar memang penting sih ya penting kudu dikanyahokeun. Oge kajang Arsad berenyang sad. Mohon Pak, perkawis naon teh ya? Ama. Di kampung Desa Ruyuk teh ayeuna kapeuting-peuting oge sebutkeun aya bangsat. Ngan lain anu direk diomongkeun dari masalah eta. Masalah Neng Salwa. Masalah Neng Salwa. Memang kunaon Neng Salwa? Tidak mang. Kepala mitra kaum dangu sadayana. Arsad anu neuteup ka Haji Uri harita anu ngajarkeun Neng Salwa gering atau jeung ieuna. Lain Neng Salwa sehat, lain gering tapi aya nu rek diobrolkeun masalah Neng Salwa teh nyaeta. Adai goreng oge da budak anu teh kolot kanu jadi anak ngarasa bingung pugu bapa teh. Ke. Bingung kumaha ieu teh Ri? Jadi kieu wikarta. Geus sababaraha poe ayeuna teh Salwa teh jadi aya perubahan. Tadina tara ngalawan jadi ngalawan. Ngalawan? Arsad dari teh kerung bari bingung. Nya. Kunaon ama datang ka dieu Arsad. Sabab ama nyaho hidup teh calon salakina Salwa bisi ngarasa kaget tur bingung ku sikap Salwa nu ayeuna. Tong boro-boro ning meureun Arsad atawa bapa hidup pawikarta. Bet ama oge jeung Umi di ditu ngarasa bingung. Tara-tara geus aya hampir saminggu Salwa teh bet ngaco. Ieu mah lain ngomongkeun anak da memang kitu kanyataanna jeung kana kahadean supaya hidup anu calon salah jadi salakina nu ayeuna geus tunangan jeung Salwa ngarti tur apal kudu kumaha carana gitu. Jujur ama teh ngarasa kasieunan. Ngarasa kasieunan ama. Maksudna sabab Salwa teh jiga bogoheun ka hiji jalma tatangga nu ngaranna Mario di ditu anakna Pak Karmi. Jelas-jelas Salwa teh sababaraha bulan ka tukang oge sababaraha kali nolakna ka eta jalma nu ngaran Mario. Tapi ayeuna Salwa teh teu kaop we lamun di warung itu jeung ieuna. Jadi kalakuanna teh aneh-aneh jiga nu hayang diperhatikeun ku eta lalaki jiga anu pokona mah beda we ti Salwa nu aslina kuas kumaha Salwa nu bager anu tara loba omong itu jeung ieuna nurut kanu jadi kolot sing nya ge loba barudak nu kadarinya hare-hare we biasa nama Salwa mah sabab dina pikiranna nyaeta na aya hidup tapi ayeuna ke maksudna teh si Salwa teh ayeuna meureun teu bogoheun ka Arsad teh kumaha ieu teh. Lamun kudu kasarna mah kitu ayeuna teh jadi teu bogoheun we jiga nama ka hidup teh. Kalah bogohna teh ka lalaki nu lain nu tadina ditolak. Jelas-jelas ditolak sabaraha kali oge eta lalaki teh memang babaturanna Salwa keneh sih. Tapi duka kunaon ayeuna ngarasa heran puguh ye. Ama oge Arsad ngarasa heran nya puguh deui Umi mantak Umi ngajujurung ka dieu teh leuna naon hayang nanyakeun beda meureun aya di dieu mah pawikarta sugan mah bapa hidup kasebutna bapa hidup pangalaman boga ilmu pangnemu jampe pamake dina sagala rupana ngarti kunaon kira-kirana gitu.
Oh, angger kitu harita torojol Bu Hani. Anu nih anu geus mawa kopi harita jang nu jadi salakina oge jadi anak. Nah, tuh kupingan teh salwa aya kanehan. Nya kitu pugu. Ye mantak nya akang datang ka dieu teh. Mereka bejakeun permasalahan ieu. Sabab hade goreng oge Arsad teh mangrupakeun calon salakina. Lamun engke ujug-ujug pas ulin misalkeun ka ditu eta naon salwa beda kan aneh meureun. Mantak nya akang teh datang ka dieu ti heula bari ngobrol gitu jeung ieuna kumaha solusina sugan mah gitu. Atuh Arsad meureun aya geus nyaho kieu mah pan teu kaget teuing meureunna nya ge sacara dina ieuna kan aneh gitu. Ya keanehan. Aduh, kumaha Arsad, sugan atuh Arsad. Kabogo hidup sugan mah kumaha tuh? Dacan terang pugu ge, ama. Tapi pangemut abi sih. Kami memang seperti itu masalah seperti aya nu teu wajar, Pak. Aya nu teu wajar. Cumun tapi sanes abdi nuduh atawa tapi nyadukan we. Urang dipilari we engke tingali heula kumaha. Abdi pangitan mereka ditu we. Kumaha reaksina ka abdi ayeuna. Nya, syukur oge atuh lamun arek ka ditu mah ka imah bapak nya nepungan ka Neng Salwa jadi hidup bisa apal meureunan. Kawas kumaha sabenerna Salwa. Lain ku anehna teh. Pan Salwa teh pan cicingeun lain. Nya ku masalah cicingeun eta nu jadi anehna teh ayeuna sigana Salwa teh jadi agresif. Emang saha kituna dipagebogona? Mario budak jelema beunghar anakna juragan Karmi. Ya si Karmi indungna centing baru apal atuh da. Ngan anu jelas nya akang oge ye ngarasa bingung ieu teh pugu ge. Akang mah datang ka dieu teh moal arek disumput-sumput pada anak akang kawas kitu. Justru akang mah datang ka dieu teh sakalian hayang supaya Arsad oge nyaho tur ngarti. Ogo kawikarta nyembereun sugan we atuh mere solusina kudu kumaha. Yen Neng Salwa teh ayeuna siga pokona beda we ti destinasi sari bot tingkah jeung lakuna oge. Kumaha tuh Arsad? Mohon penginten ama Umi. Engke we pangitan abi bari ka ditu sareng we pangitan sareng Haji Uri. Jeung ama tong bareng. Ajeun kewe paneuri rada peutingan, rada sorean ka ditu keun bae salek monok-monok di ditu teh naon. Ayeuna mah monok oge moal naon ieu, saulah sakamar we meureunan. Geus puguh hidup calon salakina. Mohon ama kumaha kewe. Tah kitu. Jadi moal bareng jeung ama ka ditu. Rupin mah moal mah sakumaha piwarang ama wikarta moal pinten. Kumaha atuh nya? Ni sok saharem hariwang ari kitu teh duh. Arsad. Hati-hati daerah ditu masuk rada beda daerah itu mah geuningan desa Ruyuk mah nya oge sadesa jeung urang kapang di desa Ruyuk mah beda daerahna. Masa da Umi? Nya kan loba kajadian meureun ngadenge. Cenah mah aya pelet teh ama itu teh. Sok sieun we Neng Salwa teh kabeunangan ku peletnya. Arsad dari tengah ulang bareng ada yang omongan anu jadi indungna kuas kitu. Arsad oge geus ngabade. Teu salah tujuan indungna teh kan ngomong kawas kitu teh. Ngan peda teu diomongkeun we. Tapi ari dina hate leutikna mah Arsad geus nyaho. Geus curiga buat teuing Neng Salwa teh kabeunangan ku ilmu pelet tapi dah aing ngaranna ilmu kitu mah bisa ngabuktikeun. Yen si A si B boga ilmu pelet mah bisa ngabuktikeun ngan anu jelas bisa kaciri we. Saha anu ditujuna geus pasti bakal katinggal liurna gitu. Sedengkeun pawikarta harita nu ngahulang bari ungut-ungutan.
Harita pok ngomong. Lain Haji, lamun nurutkeun implangan kula mah memang bener jika nama ieu. Leknya ieu mah ceuk nya ceuk kuring gitu. Terus numutkeun implangan mah ieu budak teh memang teu sawajar ieu. Tapi urang oge teu bisa nyimpulkeun kadinya. Memang kitu pisan sih. Aduh katingal di kukuring oge memang kitu. Budak teh memang geus jelas-jelas katempo kieu teh sawajar sabab poena budak teu kitu. Aya pokona mah geus sabingu aya teh beda. Tiap aya eta lalaki teh anu ngaran si Mario. Aneh perubahanna teh. Siga anu hayang kumaha kitu. Pan bingung. Komo indungna mah wah hayu we walek-wek panan. Tang sacara Neng Salwa ya kuring ge apal Neng Salwa kawas kumaha tuh beberapa di itu di pasantren di dieu oge nu kasebutkeun bager rajin itu jeung ieu antara loba omong matak si Umi kamari keur di dieu Salwa mah mereka pasar mereka eta teh nu digeroan teh Salwa we jeung Salwa sabab geus kanyahoan bager genah bergelis teh deui ya utang tuna meureunnan kuring oge ngadenge kawas kieu ngerasa heran kur kaget tapi nya ieu untung Ki Haji ayeuna datang ka dieu ngebejaan kitu kieuna ya rek teu kitu kumaha da kuring mantak ngabejaan ka dieu teh kuring embung nepikakeun anak kuring kawas kitu terus dituduh kitu mantak ayeuna dibejakeun ti heula we kalakuan anak kuring teh kawas kitu nu teu sawajar gitu soalna teu biasana gitu geus puguh jelas-jelas eta jelema teh kan pika sebel cek paribasana aya kadinya ge anu nyumput di kamar tapi ayeuna nu keur di kamar oge lamun ngadenge aya kadinya we kadenge da langsung lumpat we nyampeurkeun bari naon we kitu pura-pura mantak kuring oge jeung indungna di ditu mantak ieu mah ceuk indungna pang-pangna mah ieu pasti benang ku pelet cenah tapi daek kuring kan teu nyaho jeung teu ngarti ongko mantak datang ka dieu teh sakalian nya rek nanyakeun ka anjeun Wikarta oge nya Kajang Arsad meureun senteu nah ngarti kawas kumaha mohon Pak bios we engke katinggalina mah geura insyaallah abing ke sonten ka ditu lah nya halus atuh kitu mah busfu eta lah nu kudu dieu mah ulah nepikakeun ditinggalkeun teu bakal katinggal di perubahan anak kawas kumaha geura Arsad hari tengah renghap ret kana jadi bapana Wikarta nu harita keur tungkul pok Bu Hani harita ngomong deui nya Arsad aduh emang bener-bener ieu mah kudu sering ditinggali ka ditu na bahaya ieu lamun teu kieu mah ngaran-ngaran ilmu kitu da mal ningali kasep eta jeung teu mal ningali beunghar jeung miskina geus kabeunangan ku ilmu kitu mah tetep we bakal nu kumaha-kumaha ge bakal nanti ngaranna teh nya maksudna bakalan tuh we bakal alut kan kumaha-kumaha oge geus kan kitu mah eta kurang giru we nu mah kudu ka ditu soalna da ya kajenting kumaha oge Salwa teh merupakan calon pamajikan hidup meureunnan oh Umi sanggeus pabadamian kitu jeung kieu nanganyatakeun yen Arsad arek datang ka ditu
ka kampung Ruyuk ka imana Haji Uri. Haji Uri oge pamitan harita lantaran didinya lumayan besar dalila keur mah Haji Uri da memang sok nungguan warung bisi tepuguh we melang ongkoh kana jadi anak. Atuh teh kuring teh da lain teu betah di dieu teh yeuh. Kacidanan aku betah nama teh aya wajit, aya goreng ranginang pokona meugenaheun we. Tapi da ulah kumaha kuring teh nya. Melang ieu teh puguh ninggalkeun si Salwa teh tadi di ngaomat-omatan tadi ka barudak ojek geus Yanto itu jeung bisi manggihan Salwa itu jeung ieuna. Omat cuk urang teh gitu. Oh jarek mulang wae. Jarek mulang wae da. Pang-pang nambahin teh betah lah gampang lamun geus aya itu jeung ieu we kulini ka dieu gitu. Oh atuh nya kitu mah nya. Melang di ongkos ketang ka Salwa nya. Nya teh itu. Nya ye atuh akang mulang heula nya. Padahal mangke deui atuh. Lain ku masalah itu jeung ieun. Heueuh Salwa pan nyawa sorangan kaos kitu mantap. Mun teu Salwa kitu mah da hoream ngomongkeun ka dieu teh ngan pada heueuh da ngarasakeun yen Arsad calon pamajikanana anu teh calon salakina Salwa. Anu tangtuna we meureun kudu apa masalah itu jeung ieuna sugan jeung sugan aya solusina tuh. Nya kitu mah halus lah kitu mah geus we tuh melang oge ke tengah Salwa. Arsad kenya ka ditu nya. Mun mah. Jat nu satunya kabeh yeuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sararea harita asa ngendeungeun. Nu saterusna Haji Uri ngaleos. Gerung-gerung ngahurungkeun motorna. Leos ninggalkeun eta pitempatan. Tinggal teh Arsad, pawikarta jeung jadi indungna nya Tembuhani. Cek Arsad kumaha tuh Arsad? Kira-kira anu kejadian. Umi. Ana disebatkeun ku pawikarta kalakuanana neng Salwa kawas kitu teu sawajarna. Soalna abi terang neng Salwa kawas kumaha. Mau ujug-ujug neng Salwa kawas naon teh ngunag-unag lalaki pan. Tong berboro kitu abi ge ka neng Salwa kasebut nepi ka hesena kapungkur kan. Komo bari jeung ngunag-unag neng Salwa na teh heula ka Mario. Cenah lalaki anu memang kasebutkeun beunghar di dinya. Jelas-jelas. Abi ngarasa aya kaganjilan. Neng Salwa teh sawalajar anu heueuyan cigana mah. Cocok jeung bapa oge kawas kitu. Ayeuna mah geus tong loba omong itu jeung ieuna mun aya nu panggih gengke di ditu. Ulah rek nyuriga, ulah rek naon. Ngan urang kudu tetep we carincing pageuh kancing saringset pageuh iket sabab eta jalma anu geus ngalakukeun kawas kitu teh tangtuna maresepeun ka urang. Mun mah. Aya mah onaman si percaya ka hideep. Sabab hideep teh kasebutkeun nya. Bisa disebutkeun namun jawara teh maneh jawara. Ama enak naon atuh ka ditung kenya. Aya we dahareun mah loba pokona dahareun mah sok we. Pokona tong mikirkeun rek mawana-mawanaan ke ku Umi pang ieukeun. Pangawadahankeun dahareun mah sok we. Anu penting mah lebar ieu neng Salwa lamun cek misalkeun ditu jeung ieu teh. Udah giru ubaran. Arsad harita neuteub ka pawikarta. Ieu Pak. Masalah nama. Anu kenging kum ilmu pelet kawas kitu mah biasana susah diubaran. Hiji-hijina cara ngubaran teh nyaeta kudu dikawin kudu heurianana. Tibatan cager biasana sok kalaka. Jadi teu eucil maksudna teh nya jadi lieur. Kaganggu pikiranana otakna segala rupa da cenah mah anu kaganggu kudu kitu mah, nu beunang kudu kitu mah. Aya kalaka murag atawa kararas. Ngalayang oge cenah sigahna jalma anu ngareunana we. Itu. Lamun ayeuna sugan jeung sugan atuh neng sapa bisa di naon ngaranna teh. Nya bisa ditarekahan urang tarekahan we heula. Nya kitu we kumaha we carana. Lain Ari Arsan teh lain pasok ka Kiai Jarkasih. Mohon Pak. Ama sok amang. Kumaha tuh lamun saya tanyakeun ka Kiai Jarkasih, da Kiai Jarkasih mah lain guru ngaji hungkul tapi guru spiritual, guru ilmu bela diri oge nu hebat panan. Yang kewe mah. Nyanjung we anu ayeuna mah
Terus siap-siap Hmm, Umi, sanggeus pugu kitu mah Arsad oge harita siap-siap. Yen engke rada pasosorean rada berangan gitu maksudna teh. Moal bareng moal isuk teuing arek datang ka ditu. Sedengkeun di Kampung Ruyuk Mario anu memang teu keluar lantaran katingali tarangna bencenur. Cicing we di kamar. Indungna anu ngarasa anakna cicing di kamar harita gegedor kena panto. Sebab loba pagawean anakna makin jeung sare genah-genah we di kamar. Bunting harita anu ngarasa kesel kana jadi anakna. Mario. Mario. Ya, udang. Kayak kieu masih kena sare di kamar budak teh. Udang. Mario nemalan. Nya mak, naon? Mario. Astagfirullahaladzim aya naon ieu teh geus beurang ieu jang sabaraha maneh teh teh. Di jam 9 nih cicing we di kamar rek naon maneh teh. Lain bantu ada si bapak tuh di tukang tuh. Kadeui mah atuh lah. Lalieur pugu Mario teh teh. Gering. Gering siap puting wae ku kulintingan isuk-isuk gering. Urang. Mario harita nu kapaksa. Harita cengkat tapi rek keluar inget tarangna bonconol. Pasti bakal nanyakeun. Nyangke deui mak, Mario keur ada jangan disirah yeuh. Duh, geus sandar obat puguh. Asa budak pangedulan sia maneh teh. Bunting harita bari ngaleos. Kesel ke Mario. Sedengkeun Mang Karmi jeung badegana harita keur marsian kandang hayam. Mang Karmi mah kajeun kene juragan kasebutna jelema beunghar. Teu bauan memang matak beunghar oge. Kandang hayam nu cukup gede ari hayamna mah kudu sababaraha hiji hayam dengan peda hayam adu. Anu memang hargana ge maranaha. Loba nu sok mareuli ti ditu ti dieuna da geus kasohor teh ya. Hayam Haji Karmi cenah. Gitu. Sing tara ngadu ge Haji Karmi mah ngajual hayam adu nu aralus. Bangsa-bangsa hayam anu baradag nu araraneh aya di dinya. Enting. Ya Kang, naon? Kamana si kasabelan teh teh budak teh? Teu dekeun keluar gering cenah. Gering peuting kokoloyongan wayak ieu gering atuh molor hayos ya. Aduh. Udang gitu. Geus cikana digedor-gedor pantona oge. Kecentos ngararobat cenah gitu. Dasar si Mario tah budak teh. Itu kan dikeun itu tuh sosodok tuh. Nu ieu nyata tah adi kan. Biasa ku abi. Geus we bae sok-sok mana eta we maneh mah. Oh pamajikan teh geus ngaju eta can geus bulan meureun pamajikan teh. Kadana mah nyasa si ayeuna ieu teh puguh ge. Syukur we lah kitu mah sing langsar langsung langsar ngajuruna. Budak teh berarti kasabaraha ieu teh? Nya nu kadua ieu teh. Dan nu kahiji mah keur sakola kelas 1 SD. Lila geuningan ieuna. Tuh puguh ge. Nya kitu teh we juragan tah da rada bararingung kunaon. Biasa ari ngajuru mah lah nu dibingungkeun teh deui meureunan. Naon? Seuri teh serius yeuh naon? Biasa we kitu lah. Kami ieu mah pade namut puguh ge. Alah, geus kabaca ku aing oge tina irungna oge ieu mah. Nyangke we geus na waktuna lah ayeuna bisi beak naon. Nuhun pisan eta cana. Ari kan itu tuh. Angkel mun geus beres ieu sekalian pangalancogkeun itu tuh jang melak cabe di ditu nya. Mohon siap. Mang Karmi harita nu tah itu harita tapi kitu na oge Mang Karmi mah kasebutkeun bager. Nya ge beunghar beda jeung nu jadi anakna. Kitu dibunting bager kana digawe ka tetangga oge. Anakna justru anu rada gebleg mah nya eta na Mario. Keur mah ngedul sok-sokan legeg hayang pakaian anu alus, mobil anu alus, nanaon tapi gawe anu embung. Eta Mario.
Palamitra kaum dangu sadayana. Kacaturkeun deui Arsad. Kira-kira jam 2:30 Arsad harita geus siap-siap. Seperti biasa pembawaan we jang jadi kabogoh. Sok biasa di karesep nya teh salwa mangrupakeun bubuahan. Nu kabeneran salwa mah hanya teh Arsad mangrupakeun tatanen buahan itu jeung ieu nu kabeneran panen. Ponteng teh mah waluh jeung sajabana we sayur mayur. Arsad memang teu kakurangan duit. Sanajan anak kiai cek paribasana nu loba duit bapana itu jeung ieu. Tapi Arsad mah resep bibilitik sorangan itu jeung ieuna kalah hasilna alus jeung gorengna karasa puasna. Kira-kira 2:30 Arsad geus aya di perjalanan harita nuju ka imahna Haji Uri nepungan anu jadi kabogohna lantaran ngadenge yen kabogohna nu rada misleuk ayeuna. Dina hate Arsad harita pok ngomong, aneh. Naon sabenerna jeung salwa cenah. Lamun nya teh mah bogoh ka jalma nu lain. Tapi lamun ningali kana kalakuan salwa nu kacida pisan alusna, aing teh yakin lamun salwa bogoh ka jalma lain secara godaan itu jeung ieuna. Bahaya ieu lamun diantepkeun. Ceuk Arsad harita anu geus mulai asup ke perbatasan di dinya ningali kaca-kaca. Desa selamat datang cenah ka desa Rujak. Arsad mulai asup ka daerah nu gede. Urat reret imah aralus kenca katuhuna. Mobil di dinya baroga jelema teh. Itu jeung ieuna pokona mah rame we ta desa teh. Loba jelema, loba imah anu aralus. Kira-kira jam 3 kira-kira geus asar. Arsad oge nepi ngan teu langsung ka imah lantaran Arsad harita nyimpang heula ka masjid. Anu kabeneran milu makmuman. Geus beres salat Arsad harita langsung we ngaleos naik di kana mobilna. Ngageuleuyeung ditempokeun ku jalma-jalma urang dinya. Mobil anu memang lain mobil mewah, mobil biasa we di kampung mah. Tapi jalma nu boga mobil mah nya disebutkeun jalma beunghar aya di kampung mah. Nya ge mobil anu biasa. Beda jeung di kota. Terbaru. Reg mobil eureun harita di hareupeun warung. Nu mana eta imah teh katingali menterengna keranan pagerna ge pager jangkungan perbah warung mana memang teu di pageran harita. Sararea geus pada apal yen eta nu eureun teh mangrupakeun Arsad. Yanto harita Noel ka baturanna. Itu tuh anak Ustad euy. Oh nya, yang Arsadnya. Ini kasepnya. Nya atuh mata nang sawa bogoheun oge kasep. Hampir sarua jeung urang kasepna mah. Cuk Yanto harita. Ya manaon kasep ceding kitu kasep ya. Lain maneh. Yanto harita nyengir. Arsad harita juru turun. Katingali nu keur area di pos harita marelongkeun Arsad harita manggut bari dongko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuk Yanto di dinya langsung we mararanggut. Arsad anu asup harita ka pakarangan imah. Langsung kadenge ku Haji Uri lantaran aya mobil anu eureun di pakarangan imah. Haji Uri mugakeun gordeng nu kabeneran kakara datang ti masjid. Anu aya di tukangeun imah macina teh. Rada lumayan lah kahalangan tilu imah meureun. Oh, Umi. Nama? Itu Pak, itu Arsad tuh. Arsad? Salwa harita anu ngadenge manehna ge sarua tos salat asar ngadenge aya Arsad. Harita salwa harita kerung. Cek naon Arsad ka dieu cenah? Cek salwa harita. Nih. Ya ki oge meni nyampeur-nyampeurkeun dasar jelema teh. Cek salwa nu malik amek harita. Uiim anu langsung ke katrok. Salwa. Umi. Itu aya Arsad. Ya wios Umi. Wios. Keluar.
Harita Puim dak dumadak nasteung sirahna sapuyeng. Kesel ka anakna anu ngareh-arek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok kalebat jang. Adi sok. Harita Arsad nyampeurkeun. Saterusna suntangan ka Haji Uri. Sanajan tadi geus papanggih ki anger we da ka imahna. Nya kitu deui ka Bu Iim harita. Amanggu. Oh Umi. Alhamdulillah. Alhamdulillah Umi mah alhamdulillah sawa sae ujang. Wangsulna kumaha di ditu oge? Jang naon teh? Alhamdulillah pangestu. Salwa kumaha kemana? Salwa aya tuh di kamarna. Nembe beres tetepan main tenang. Oh, mohon. Sok salik gitu aja. Dirilik di harita Bu Iim dirilik. Gegedor kana pantona Salwa. 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 Nahan si Umi teh. Nih sok salwasaan wae. Astagfirullahaladzim. Ih, ieu budak. Keluar, keluar. Itu Arsad karunya. Nyawae atuh Umi. Cek Salwa harita nu ngarasa kesal tur jengkel lantaran kedatangan Arsad berang-berang. Sedengkeun Haji Uri harita nu ngareretan we ka pelebah ruangan tengah. Anu mana di ruangan tengah teh aya kamarna Salwa belah dituna saeutik. Sok sing tenang heula jangan santa sok. Ieu heula, cai heula nya. Mun Pak. Haji Uri harita langsung nyampeurkeun pamajikan anu nangtung dina kamarna Salwa. Kumaha Salwa ka mana? Aya. Aya Umi rekeun keluar nganon amak-amakan kira. Aing gedor sia pantona Salwa. Keluar. Haji Uri anu keur amek. Mate kunaon sih? Cek Salwa harita anu amek. Astagfirullahaladzim. Panto harita arek ditebrak Haji Uri. Ulah Pak. Bener antepkeun. Antepkeun kumaha? Keluar seneng Salwa, keluar. Kumaha sia teh ieu teh? Itu Arsad ngadaguan keluar. Salwa anu ngarasa sieun oge kudu jadi bapana geus nyentak kawas kitu mah. Harita mukakeun panto kolotrak. Tapi paromanan nu manyun harita. Naon si amat teh meni gedor wae. Aya naon sia meni. Aing kesel sia. Itu Arsad dihareup